urang kedah nyalindung ka Gusti anu Maha Agung nyaeta Yesus Kristus anu ku urang disembah siang sinar wengi. Salam, salam kawulujengan di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Dina mayunan masalah sareng persoalan anu dipayunan ku urang sadaya, urang ulah gimbir, urang ulah sieun sanaos urang nyorang jalan anu pikasieun. Namun tadi nyangemkeun pamazmur kaing urang sadaya, Gusti anu bakal nyarengan sanaos dina jalan anu poek, Gusti bakal maparing caang kangge urang-urang sadaya. Kumargi kitu Bapak Ibu abi umajak urang kedah teras nyalindung ka Gusti. Kumargi Gusti urang teh Gusti panyalindungan urang dina waktos urang mayunan pergumulan kehidupan urang-urang sadaya. Urang ulah nyalindung ka gunung, urang ulah nyalindung ka tatangkalan anu ageng, urang ulah nyalindung ka dukun. Namun disangamkeun di dieu dina pangandika Gusti ieu urang kedah nyalindung ka Gusti anu Maha Agung nyaeta Yesus Kristus anu ku urang disembah siang sinar wengi. Hayu Bapak Ibu abi umajak urang sami-sami sasarengan nulan kana pangandika Gusti ieu urang ngaharepkeun ka Gusti, urang ulah ngaharep ka jalmi. Kumargi upami urang ngaharep ka jalmi urang bakal kecewa, namun upami urang ngaharep ka Gusti, Gusti anu bakal maparin panyalindungan kangge urang-urang sadaya. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.